Tobat angin bulan cing tewak angin be ampun ting tewak angin wah karena yang aing sia Kaciri pejabat Astina karena dia nanti kaciri paingan negara na pinuh ku bancang pakewu hese rek aya kamajuan iya adi raja penjabat otak dikamanakeun teu pantes otak nepi ka jigar-jigar gitu dulu. Radio gitu tanya nu main bola bro naonnya juragan dipati karena Gusti Awanga teh ya hade wawadi teh euy pikeun kamajuan negara Astina jeung rakyatna dar ayeuna kalaka diharurup otak atuh otak selain tidak penjabat atuh naon teh lupa saya gitu di mana tetenya iya sian sateku selain harapan mau aya bener jang rakyat memising salah oge tetap tapi selain salah di parindingan rakyat masalah saeutik dihukum digunyang ganjing nu demo murun tapi jang aing pagawean aing di pabrik dipecat di PHK para banen loba pamajikan aing menggoreng patut geus kolot naon anu dipikamelang ku diri aing mising modal ge ayeuna asa demi negara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing aduh ada petir di siang hari aya pangpung dulu kada hulu oh ya no penampakan mun segede kieu dulu waduh ieu kolor iket teh geus nu lain-lain sia ngahina ka rakyat teh yang mukul kana hulu aing saha aing sendiri oh jadi yang mukul sama kepala gua lu aing sendiri apa alasannya kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini mukanya sama dengan saya ya iya sia nyen kaonaran sia balik ke Astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing wala eta si goblok Tobat angin bulan cing tewak angin be ampun ting tewak angin wah karena yang aing sia dek nganakeun ieu meureun Duryodana waduh bangun sia aya lesotkeun denawa modar kardus ya aduh wey usik ya aduh sok
Ayo lesotkeun deuna wa. Nah, cocok, anger cocok. Wah, kumelayang di awang-awang. Pasti di laut teragragnya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan di leuweung dari akan mau ngatuh. Kumaha anger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya. Mangga sing percanten ka kaula. Ayo. Wanglus lampahipun ieu adipati karna kumelayang di Geganawiyati dipun palang ku ieu Durgaladen kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pringgan dengan salah. Aya makhluk anu luluncatan ti kai ka kai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runat rinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas anoman perpansana suta nuju ngalanglang buana. Sapa medale pun anoman perpansana suta tenak kentengane pun waldan dia. Salira kedadi